Uh. Atos. Tuh yang di atas hadir yang di atas. Yang di bawah, yang di bawah. Tos. Tos atuh jara rempe. Ya Ustaz Nana Irah bade calikna. Iga randeng we nya. Mangga Ustad. Masya Allah. Ini kayaknya lama tidak ketemu ya sama Ustad. Mangga Ustad silakan. Oh. Ibu-ibu ulah warasa rentil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kodo jeung qadar Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah nu barokah. Ku widi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Wirehing urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, Ketua MUI, Ketua DMI, nuku simkuring dipihormat, guruwaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuhu lemur, tikawit pun lanceuk mantan Bupati Kabupaten Bandung, Kang Dadang Nasir, kade bisi kacaletot jadi Dadang Supriyatna. Sabab di urang teh di Kabupaten Bandung teh loba nu ngaran Dadang-dadang. Tapi mudah-mudahan barokah nanami Dadang, nu hiji janten mantan bupati malihan ayeuna janten pejabat tinggi negara di Dewan DPR RI. Moga-moga anjeunna panjang yuswana parak milikna deket rizkina. Oge Bapak Camat pami aya, Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur, LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan pasti ngabogaan tujuan. Setiap jalma ngalengkah kudu puguh tujuanana. Lamun nu dagang pasti hayang untung. Lamun nu tani pasti hayang hasil. Lamun nu udur pasti hayang sehat. Lamun rakyat pasti hayang jadi pejabat. Anu bodoh pasti hayang pinter. Tah ari ibu pangawasan ka dieu hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ilmu kolot, ulah poho kana purwadaksi. Jalma bodoh leo sakola caritana hayang pinter, naha geus pinter ngadoni punu bodoh. Eta teh ngaranna poho kana purwadaksi. Rakyat nyalon hayang jadi pejabat, naha geus jadi pejabat sok poho ka rakyat, tanu kitu poho ka rakyat teh. Jelema udur reos ka rumah sakit hayang cager, ari geus cager sebenarnya hayang naon? Tuh, hayang gering. Cek ibu pangawasan teh hayang menang ilmu. Tanyakeun ka ketua MUI naon fungsina ilmu. Jawabanana al ilmu nur, ari ilmu teh cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Tapi kenyataan mah urang boga ilmu ngan hirup mah poek wae. Kabeh oge nu hadir di ieu tempat teh arapal tentang tahajud, tapi da ditempot tina kiceup kieu mah kiceup bareuki hees.
Umat Islam KBG apal ilmu sodakoh jeung infak, tapi naha fakir miskin diarantep. Urang ge ararapal ilmu jeung dulur kudu akur jeung tatangga tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea, tapi naha ustad ge pasea wae. Ibu oge kasalaki teh apal ilmuna kudu hormat, geuning duit leutik mah jeding. Jadi nu eueuh teh lain ilmu, Pak. Ilmu mah geus baroga, nganu eueuh mah cahaya tina eta ilmu. Maka saha atuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu ngan hiji-hijina qalbun salimun, iwal teh jelema nu hate bersih. Lamun keur mah hirup bodoh, kata mah ngewa ka batur, bodoh wae ngewa ka batur, komo pinter moal teu ngalayak batur. Keur mah hirup sangsara, kata mah tudang tuding wae ka batur. Batur beunghar majarkeun nyegik. Batur beunghar majarkeun nuyul. Keur mah hirup sangsara goreng hate, komo beunghar Pak, moal teu nipu batur. Matak harga diri manusia lain pangkat, lain jabatan, lain kekayaan. Anger gumantung hate, rambut gondrong bukan pembohong, alus hatena jujur. Daripada dijas make dasi, ari aspal diharakan. Aduh, ari heueuh atuh. Matak hakikat hirup mah manusia mah gumantung hate. Sejauh mana urang alus hate teh sejauh mana? Da ieu teh nu hadir di dieu teh hampurannya, ieu nu hadir kabeh di dieu ieu teh palsu. Nah ibu asli teh ieu da lain. Nah nana gerhana asli teh ieu punten sanes. Ibu dapon maneh rek pangajian, ibak setengah jam, make up dipake, blush on ongkoh, palsu. Tuh nu di imah aslina mah daster merengkel. Tuh, keprok dari masa Pak. Jadi orang teh ieu teh keur melaan kepalsuan Pak. Aslina urang saha Pak? Bener. Nana gerhana palsu. Disebut ustad, disebut kiai, hoream. Naha sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai pagawean masean batur. Apan ustad kiai ajengan mah tugasna ge tugas ti Allah, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ayeuna nabi ngawariskeun naon? Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud. Urang ngacung ustad mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Ciparai aya nu ngalaman bareuh lain tahajud asam urat eta mah. Nabi ngawariskeun ilmu bager. Naon perkara nu dipenta ku nabi mah dibikeun. Ya Rasul aya korma, korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk, lauk disair dibikeun. Cenah nana gerhana teh ustad penta jamna dibikeun moal. Awak pangajian hate suudon kieu. Nya aslina ibu mah eta tah jawaban nu bieu tah. Tapi apan ibu teh kuring, kuring teh ibu. Urang pada manusia Pak. Ibu ge boga barang anu alus, dipenta ku kuring, dibikeun moal. Sesama jelema pedit tong sok seuli omongkeun. Saha atuh aslina urang? Di luhur aya pejabat, ceuk saha pejabat? Ceuk rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Matak lain rakyat kudu hormat ke pejabat, pejabat kudu hormat ke rakyat, moal jadi pejabat tanpa ayana rakyat. Ai ceramah kieu teh sieun teh diulem deui demi Allah tah. Tapi da pun lanceuk kapungkur sasarengan jeung simkuring di Cimaung dina Raraga Karang Taruna anjeunna nuju janten bupati. Sehingga Cimaung teh janten Karang Taruna juara internasional. Waktos harita nya teu nyangka-nyangka abdi garek jadi mubalik da ngobrol teh di saung we nyapanya. Ayeuna tepung deui ari jeung ieu mah teu. Urang teh ternyata ukur disebut, Pak.
Jadi naon alat urang kudu legeg, naon alat urang kudu sombong. Mata jelema boga harta alus hate bakal bager. Jelema boga harta goreng hate beuki loba hartana beuki sombong hirupna. Boga kongkorong lempang dongko. Gelang teh dieu nepi ka dieu gibrig-gibrig jiga nu setruk. Padahal tungtung hirup mah sarua. Moal aya disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin, mata keur jelema beunghar gerak talangan kahirupan si miskin. Si miskin mah gede jasana, aya nu maot pangheulana nyokot pacul, si miskin. Aya nu maot pangheulana nyieun kuburan, si miskin. Aya nu maot pangheulana nyolatan, si miskin. Aya nu maot pangheulana tahlil, si miskin. Matak besi di dia aya jelema beunghar mung akur jeung nu miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna, mangga nyieun kuburan sorangan. Manusia butuh ku batur, ulah coba-coba urang goreng jeung batur. Ibu make tiung menang batur, make baju menang batur, selop menang batur, lamun ngalahirkeun ditulungan batur, nyieun bumi menang batur, mun maot dikubur batur, disolatan batur, ditahlilan batur, gerajieun alasan naon sabab urang kudu goreng jeung batur. Well, naon alasan urang kudu goreng? Matak jelema nu sok goreng jeung batur alasanana goreng hate geus setitik. Batur nyen gedong nyeri sirah. Batur meuli mobil ratuk angen. Batur meuli sawah si eta mun taber. Sakedeung deui ibu batur nyen pila paeh tah harita keneh. Matak jelema nu goreng hate gampang katapelan panyakit. Naha sabab panyakit sumberna tina hate anu gering. Lain tina tuangeun punten. Sawak Bapak kolot baheula barang daharna bergiji boro-boro. Tapi naha calager paranjang umur. Nah ari nu ayeuna barang tuang lagi opat sehat 5 sempurna kagenep cuci mulut apel berem hapel bejo gening setruk. Hartina kasehatan mah teu dijamin ku tuangeun anu sehat. Tapi dijamin ku hate anu sehat. Matak punten ulah kasigeung, punten. Keur naon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Bae da urang mah hampuraan heula. Keur naon tiung saragam, baju saragam, lamun hate teu saragam. Saragam tiung bisa dibeli, baju bisa dibeli. Tah nu hese mah nyaragamkeun eusi hate. Lamun Islam geus saragam eusi hatena bakal bisa silih ajenan jeung dulur jeung tatangga jeung baraya. Jeung deung NU, deuk Persis, deuk Muhammadiyah, hayu urang babarengan. Sabab Islam teh butuh sauyunan disebut sabilulungan. Entong pahiri-hiri tampian pagirang-girang pancuran. Sok ibu besi aya nu maot lalajoan nu tahlil beda. Nu tahlil aya nu tungkul, aya nu ngagideug, aya nu muih. Aya nu tungkul biasana mah nu dijuru. La ilaha illallah, hudang-hudang dahar. Aya nu tahlil bari ngagideug, la ilaha illallah, la ilaha cing teh mang stop. Nah teu tungkul tempo ku maneh nu tungkul mengadon sare. Jadi emang digudagi deug ngarah teu sare. Nganu paling power nu muih illallah illallah. Bari tahlil teh sajam setengah. Bubar tahlil batur mabalake cerakan dahar sia teh mah golok-gok diburuan. Rek nu tungkul, rek nu ngagideug, rek nu muih, tetep nu dibaca mah sarua. La ilaha. Tinggal gawena, naon atuh pagaweanana? Dah hakikat hirup teh gawe. Lamun ibu nyebutkeun alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah, gawena tong asa kapuji. Ari dicaritakeun alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, ari hirup ujub wae sia teh mah. Taraweh genep poe paragbag dina status Facebook. Alhamdulillah taraweh kegenep lancar, ka7 ka8 leungit statusna da eureun tarawehna. Ibadah hanya butuh eukeur status. Tah aya nu keprok, eta teh pelaku pertama teh nu keprok teh. Anta budallahu ka annaka tarahu. Anjeun ibadah cukup kami anu nempo anjeun keur ibadah. Jadi hartina alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah, tapi naha hirup urang hayang dipuji wae. Geus pangaosan,
Anger di jalan bakal aya nu nanya, ti marana ngabring. Pangaosan dong. Asa teu kudu dikitu-kitu teh. Geus maca sholawat, geus maca Quran, anger we sakapeung mah aya sifat ria, rada serak saeutik. Sing teh kunaon serak, tos ngaos Quran sabebengi, kumaha maneh imeh ah. Matak hakikatina ibadah teh cukup Allah anu nempo urang keur ibadah. Pan urang mah jujur ibadah teh heukeun aku nu kitu. Matak sebenarnya nu ngaran hirup jalma nu asli innallaha ma'ana. Lamun hirup geus bareng jeung Allah. Ieu pengajian jeung Allah nyao ah. Sok Bapak rek mengatakan bahwa ieu pengajian jeung Allah kuring mah acan. Can wani ieu pengajian bareng jeung Allah can wani. Isuk ayakeun deui masjidna di dieu nu ceramahna kudu ustad setempat urang dieu mungkin teu jamaahna aya nu di luhur kitu. Berarti geus kajawab ieu pengajian lain jeung Allah. Panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok. Bener Pak? Nana gerhana balada Kang DN. Bapak aing mah gubernur. Nana gerhana. Nah ceramahna jeung Allah ulah waka nyarita nya Pak. Dan nu leuwih apal mah diri kuring. Apakah nana gerhana ceramahna jeung Allah duka teuing? Isuk tahun hareup ulem deui. Tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Suudon geus 2 kali Pak. Ari ibu darah ramang. Eta hate kuat rarujad gitu. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy teu datang. Geus catet. Berarti nana gerhana ceramahna lain jeung Allah tapi jeung duit. Lol weh ti jamaah nu di tukang genah ngadenge ustad ieu mah. Jadi emak ge deuk syukuran, deuk ngulem salira, tuluy ngan moal dibayarnya punten geus pinuh. Matak jawaban innallaha ma'ana teh Pak saha jalmana. Matak urang Ciparai deket jeung Jelekong. Jelekong teh tatar Pasundan anu budayana kental. Pawayangan Bapak Asep Sunanar Sunarya, beh dieuna Dadan Sunanar Sunarya, beh dieuna Oga Koswara, beh dieuna nana gerhana ge sarua dadalangan abdi mah dalang kaributan. Maka dina wayang pesek ku Bapak. Ternyata Semar kuncungna 88. Aya naon dina kuncung 88 Asmaul Husna. Ternyata di balik Asmaul Husna urang teh jadina hamba Allah teh lamun cicing dina Asmaul Husna. Kadang-kadang urang mah ari nyarita hamba Allah, kanyataan mah hamba nafsu, Pak. Hamba Allah mah sifat kudu sifat Allah, kahayang kudu kahayang Allah, keputusan kudu keputusan Allah. Tah kanyataan mah urang mah lain, kahayang diri, keputusan ge keputusan diri. Ibu bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, eta teh kahayang ibu, ai jadi jeung nu petot, tah kahayang Allah. Bobogohan jeung nu kasep bari beunghar, kahayang ibu, ai jadi jeung nu petot, kahayang Allah. Matak lamun ibu boga caroge petot, tarimakeun. Tong rungsing. Ibu antep asup kana makna nu kadua, lamun mah ibu boga salaki kasep bari beunghar, hiji galak timuru, 2 HP-na loba dipariksa, katilu lamun aya sayang-sayangan dibabet harita keneh HP-na di blender. Nah timuru Pak kasep beunghar, coba jeung nu petot, deuk balik heug henteu kajeun. Kapangih dina WA-na sayang-sayangan, dibikeun juk kawin jeung itu, geus bosan aing mah jeung maneh. Berarti aya hikmah di balik eta. Mata keputusan Allah itu moal katempo, moal kaciri, tapi hanya dirasa. Ibu init kamol, jeung salaki anu kasep bari beunghar. Aya budak parawan murag lipstikna, dicokot lipstikna ku bapak, neng ieu lipstik tinggalin. Kumaha cek si neng itu, nuhun, kumaha cek bapak, sami-sami.
Ibu keur nyekelan salaki ngadak-ngadak dilesotkeun pira kadar sami-sami. Mah bade denai sami-sami. Mah bade selop sami-sami. Bade jajan baso sami-sami. Ieu teh balanya moal sami-sami. Ari ibu kunaon? Pira kadar bahasa sami-sami naha amakna nepi ka 8 tahun. Sieun da kasep bari beunghar. Cobi lamun nu petot. Boro-boro lipstikna Pak. Deuk dituturkeun budak parawan itu jug beukieun mah. Mata kadang-kadang jalma nu sangsara wajib narima kana kasangsaraan. Jadi sabar. Jelema beunghar wajib narima kana kabeungharan, jadi syukur. Beunghar syukur, sangsara sabar. Keur nu sangsara aya kauntungan leuwih di akhirat, moal ditanya ti mana harta dipake naon. Tapi siap-siap keur nu beunghar. Jalma nu sangsara malaikat salah nanya ti mana harta dipake naon. Teu boga kitu we. Tapi sabalikna keur nu beunghar ditanya ti mana harta dipake naon. Deuk ngabohong di ditu. Gusti diange ka yatim miskin, nolol yatim miskin ti surga. Wadul Gusti, dagor weh. Ayeuna kadang-kadang nu beunghar ngajer ngareret ku juru panon ka jelema nu sangsara. Hiji waktu nu sangsara bakal ngareret ku juru panon ka nu beunghar. Harta ternyata di akhirat mah eueuh guna jeung manfaat salianti lamun diberekeun ka batur. Betul, cenah betul. Bari manehna ge pedit keneh teteh. Mata hirup mah tarimakeun. Entong waka kana harta, entong wara kana banda, awak ibu weh, punten ulah kasigeng demi Allah ya mah. Da kudu ditepikeun mah, ngan ulah kasigeng nya tong punungnya. Awak ibu weh tampa, awak badag teu kudu riweuh hayang langsing, geus takdirna gede mah gede. Cek. Ieu mah awak badag nepi ka teu pede. Dipoto jeung Kang DN nyangigir. Cing tari ibu nanaonan dipoto teh ngadon nyangigir, sieun katempo gede. Tah eta teh penipuan. Aya dina foto katempo leutik, nakieuna jiga drem di jalan. Matak naon lamun narimakeun? Cirina salaki nyenangkeun. Bener. Bulu panon geus alus ku Allah diciptakeun teh. Nah make jeung disambung di luk-luk ka luhur. Luk-luk. Atuh nempo urang teh kajauhan teh kicep. Balik ti dieu angin ngagelebuk datang bari mawa motor nilep duanana. Tikus ruk kana susukan. Kakara ngomong, "Ya Allah, lain Allah, dudut bulu panon." Hirup manusia mah Pak jongjona, genahna, tenangna, hiji mun narimakeun sagala kodrat ti pangerana. Teu narima mah moal beres-beres. Halis, geus alus, antep. Ieu mah krok ku patlot. Ganti. Balik ti dieu pasea jeung salaki, leungit hiji. Matak naon lamun hirup tumarima. Bener kan? Nu sangsara narima kana kasangsaraan, sabar. Nu beunghar narima kana kabeungharan, bager. Tah dina pencalonan kandidat pejabat, pan aya nu eleh aya nu meunang. Nu eleh wajib narima, nu meunang sarua. Anu eleh tong ngelus dada, anu menang tong nepak dada. Aya pembuktian lain sakadar dunia, tapi pembuktian adalah akhirat. Di dunia nu menang adalah menang, di dunia nu eleh adalah eleh, di akhirat mah nu menang bisa eleh, nu eleh bisa menang. Nah ari ibu nagih janji deuk anu eleh kanu menang. Juk tagih janji ka Sahrul Gunawan, Kang Sahrul, pan salira teh keur kampanye boga janji ti nepi ka jet. Punten jawabanana pan keok ngeus Pak.
Tapi lamun ibu nagih janji kanu jadi, punten Kang DS, gaduh janji ti nepi kajet, bisa nohonan karena janji politikna, bener di dunia, bener di akhirat, menang dunia, menang akhirat. Teu bisa nohonan janjina, menang dunia, eleh di akhirat. Hirup teh aya 2 jalur, dunia jeung akhirat. Dunia mah Pak, lah populasan. Bener Bu? Ibu ge ieu teh populasan. Matak memeh ceramah punten ulah cumentil, nah geus leungit atuh geulisna ibu teh. Lamun budak ABG panggih jeung kuring, sarangeo Pak Ustad, antep. Ngan lamun ini sarangeo Ustad, cekek. Dunia adalah panah adalah ruksak. Tong sok bebela teuing kana alam nu pinuh ku karuksakan. Nah negarana ge capetang nyarita, cabut ku Allah capetangna, moal bisa naon-naon. Kang DN, salaku Dewan RI, dicabut kadewananana ku Allah, moal jadi naon-naon. Ternyata urang mah bisa dibisakeun, mampu dimampukeun, alus dialuskeun, daek didaekeun, naon nu disombongkeun. Allah sagala-galana. Tah, ayeuna ibu, lamun ibu bener geulis nu ibu pan baheula mah teh bentangna Cipara ieu teh Pak. Cobi ayeuna bentang kuat eueuh cahayaan kieu. Mana? Bleh. Hiji-hiji ku Allah dicabut. Pon kitu deui dina bab harta. Allah mere, Allah menta. Bahasa kuring ya. Allah mere, Allah menta. Cicing. Bisi lieur. Allah mere, tapi Allah ge bakal menta. Ibu, Allah teh mere rezeki. Ngan hiji waktu Allah bakal menta rezeki. Ibu dibere rezeki ngaliwatan salaki, usaha hade, bisnis lancar, ekonomi kuat, tanah payu, imah kajieun. Hakikatna itu ti Allah. Ngan punten Allah ge bakal barang penta kana rezeki ibu. Tah tatangga teu dahar tulungan, tuh yatim pangnyakolahkeun, tuh miskin pangmerekeun, nu teu boga imah tong diseredkeun wae ka pamarentah capek, riungan sararea rakyat, bere 10.000 saurang, tina sakabupaten 10.000, nyieun imah 200 iki mah enteng, Pak. Leres, lain haban we mah ngagogoreng pamarentah, kaucerogan, cengek mahal nu disalahkeun Prabowo grasok. Tuh balik jadi presiden teh, cengek mahal, melak. Nama kejeng nyalahkeun itu, iya Ciparai teh lega kene, melak. Oh da iya mah sawahna dijual dipake meuli mobil, nah nu disalahkeun Prabowo, salah ibu nama kejeng sawah dijual atuh. Matak panon teh tong cekas teuing kana kagorengan batur. Peureum ka batur, bentak ka diri. Peureum ka batur mah, bentak kana diri. Bener? Sedil atuh da. Mata kahirupan teh butuh gawe, Pak. Asli. Nah urang salat geus jeung Allah acan. Bapak ke masjid, salat. Pertanyaan anak, eta salat geus jeung Allah acan. Keur salat jalma saroleh, tapi naha bubar salat silih omongkeun. Berarti jeung Allah teh ukur dina salatna, bubar salat mah geuning henteu, jeung naon? Jeung nafsuna. Matak urang disebut hamba Allah. Punten, hamba Allah mah ngahambakeun diri ka Allah, niron sifat Allah, berdasar kahayang Allah, keputusanana keputusan Gusti Allah. Da urang masa kapeung mah jadi hamba hawa nafsu. Hajat. Panganten lalaki, panganten istri, wali, saksi, ijab kabul. Kahayang Allah teu ngaberatkeun. Nu ngaberatkeun mah kahayang dangdutan, bajidoran, wayang golek. Atuh tengah peuting joget dina bajidor, 2 poe beres hajat jebleh. Pas ditanya, "Mang, naha kamari joget ayeuna ceurik?" Kieu takdir hajat teh gede hutang, leboh kahayang mah kejeng nuding Allah. Allah mah teu pernah kitu Pak, Rohman Rohim Allah. Heueuh nya. Punten bisa di dieu aya randa ngora-ngora, budak korban, cerai heueuh. Cicing tong silih toel cicing.
Da abdi ge apal babrana mah. Teu kudu ngacung da moal hayang teu kudu. Pas narangkeun rana aya nu ngacung, abdi seueur abdi. Entong tong ngacung. Da moal mata kabita moal. Mun jadi ranang orang-orang, budak korban, rumah tangga cerai-berai. Nah anu dituding Allah. Tanpa urang nyaho kana kalakuan urang. Lain Allah nu salah, ibu goreng adat. Dalam leres Pak, dalamun pamajikan soleh, lamun dititah ngagugu, patuh anu jadi caroge, lebar Pak lamun dipiceun. Da ieu mah atuh kumaha? Lamun amak kasalaki, kumaha ngomongna si Bagong. Untung salakina pinter, naon nyebut Bagong, berarti sapepeting, urang sare jeung bikangna. Kumaha ceuk anak, Mama Bagong, Bapak Bagong, Ari Abdi, anak begu sajang. Rag-rag talak, budak korban, nah anu dituding Allah. Urang sebenarnya kalakuan nu goreng. Leres. Apan ayat-ayat Allah mah geus natrat, geus nya, geus hade, geus alus, tinggal migampah ejeung migawe nalika jelema ngahambakeun diri kana nafsu, punten di dinya bakal terjadi goncangna jiwa. Heeh. Matak hakikat hirup teh digawe. Rabbul alamin, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah nu maha naon gawena? Allahu akbar, Allah nu maha agung, naon pigaweunana? Ayo. Pan ibu teh sok wiridan, Allahu akbar, Allah nu maha agung, naon pigaweun sanggeus ngomong Allahu akbar teh naon pigaweunana? Allahu akbar, Allah nu maha agung, berarti Allah wungkul anu agung, ulah ngarasa agung diri urang mah. Nah, leutik ibarat kebul. Ieu mah teh da ari ongkoh Allahu akbar, boga kongkorong jepret foto alhamdulillah 40 gram. Nah, Allahu akbar jadi sombong. Oh, loba nu kitu teh. Tiung denai, baju denai, HP Oppo, aya kana hutang poho. Well, tong kitu hirup mah. Cenah. Bawa manehanana nu kitu teh. La ilaha illallah. Naon gawena? Iya, hakikat hirup teh gawe. Subhanallah, maha suci Gusti Allah. Naon gawena? Bersihan hate. Tina sirik, pidik, jahil, kan ya, istren, panastren, dudupak, tekopan, segukan, penungan, jeung panas baranan. Piceun penyakit gitu. Nah, bongan dina bibir ngomong subhanallah, maha suci Gusti Allah. Era lamun na bibir ngomong subhanallah, ari hate kotor di karukut. Naon bedana jeung kadongdong, lemes luarna, rumet eusina. Alhamdulillah, sadaya puji kagungan Allah. Geura piceun sifat asa kapuji hirup, balem bibir teh sok hayang ngomong-ngomong kahadean. Tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah, tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah, tong ngedeng-ngedeng kongkorong ka jelema nu teu boga, tong nembong-nembong perkara anu dipiboga keur jelema anu sangsara, tong sok mah panas batur hirup teh. Tong nyaritakeun pamajikan ka jelema nu can kawin, panas-panas. Pun lanceuk Kang DN mah tos apaleun deui abdi, matak cing teh Kang Damang. Alhamdulillah, tah bieu teh aya, Pak Cing teh Damang, alhamdulillah pun bojo ge sehat, teu hayang ngareret-reret acan. Nah, nyebutkeun pun bojo sehat, eta mah nyeniran ka urang eta. Ah, naon? Iraha naonna? Iraha nikahna. Terus lamun rek diulem, dek marere moal. Kalah we nanya keunaha diulem teu mere-mere hoream. Levelna terlalu tinggi. Abdi mah teu butuh tiung nu ngaguyupuk. Abdi mah teu butuh awewe nu pinter maca sholawat. Abdi mah teu butuh istri anu sok pangaosan. Abdi mah teu butuh pamajikan anu sok pinter maca Quran. Eta mah urusan abdi. Ka masjid pamajikan tungtun bakal milu. Tiung abdi meuli pamajikan bakal make. Solawat abdi maca pamajikan bakal ngiring. Punten eta mah kumaha abdi.
Ngan penyakit hiji di ibu-ibu mah. Lau lain ku masalaki bab duit matak dek neangan pamajikan nu teu beuki duit. Kajen tiung ngaguyupuk, kajen sholawat dibaca, kajen ke masjid leket. Punten Pak, saminggu tong diberi resiko jeding tah. Matak dek neangan teh nu teu resep duit. Allah. Aya teh aya. Matak levelna dia terlalu tinggi. Batur mah tiung ngaguyupuk, lain urusan bab tiung mah meuli we pamajikan make. Bener. Sholawat ya kumaha salaki sholawatan pamajikan ngiring. Tapi bab duit punten, maka jeung aya bahasa uang ayah, uang aku bukan uang ayah. Si egois we sugan mah hirupna teh. Allah ampun. Matak hirup la ilaha illallah teh lain di aku digawe gerasok. La ilaha illallah tidak ada keputusan terbaik iwal keputusan Gusti. Tidak ada sifat yang baik iwal ti sifatna Gusti. Eueuh kahayang nu hade iwal kahayangna Gusti. Kang DN kudu jadi bupati itu keputusan Allah. Urang tong panaskeun we geus jadi keputusan anak. Nana gerhana kudu jadi penceramah geus jadi keputusan Allah. Bisi bapak panas ku kuring ge sok. Padahal kuring mah lamun ditempo tina kacamata logika tinggal ku ibu teu aya merek pi ustadeun teu. Ngaran-ngaran ajengan mah abdi ge apal, udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek. Lamun aya ajengan kitu teh mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang well kuat eueuh nu salamualaikum. Lamun ka Kiai Haji Salimul Apip mapan masyarakat nu pendatang teh nyungkeun pidu anak angopun anak ka urang mah narepungan eueuh nu minta doa mari tadi foto aslinya kita. Nalika jalma geus dibere takdirna, nalika jalma geus jadi keputusanana, moal aya jelema nu mampu ngahalangan. Kang DN kudu jadi dewan keur RI, 1000 jelema ngahalangan, nu 1000 bakal capek ngahalangan takdir batur. Matak hirup potong sok ancrup karena takdir batur. Takdir urang kitu nyaho. Model ibu bieu iraha atuh rek nikah. Eta ibu iraha deuk maot. Apan jodoh pati bagja cilaka aturan saha? Anu teu perlu dipertanyakeun. Iraha bade nikah, iraha bade maot. Bener kan? Badak hirup mah 1000 jelema ngahalangan ulah jadina seseorang untuk jadi kun payakun Allah kudu jadi nu 1000 ngalawan takdir pangeran paeh tah Pak. Batak tong sieun ku batur nu ngahalangan. Ayeuna Bapak RT cobaan. Udeng badag, gamis ngangsar, sorban ngagaplek, hayang jadi penceramah. Cek ibu kumaha, aduh RT anyar tobat. Berarti takdir lain ayeuna baju, takdir lain ayeuna kopiah, takdir lain aya dina pakaian, tapi takdir mah kun payakun aya di Allah, manusia mah ukur narima. Matak jelema nu senang teh nu narimakeun. Bener. Di Indonesia ge pan, Indonesia merdeka lain karena orang Islam, Indonesia merdeka lain karena orang Hindu, Indonesia merdeka lain karena orang Buddha, Indonesia merdeka bukan karena orang Konghucu, tapi Indonesia merdeka karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu dalam tujuan Indonesia. Matak orang agama Islam perlu ngajenan ke agama anu sejen. Nu kadua di Islam ge aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, coba silih ajenan dina pagawean masing-masing. Meureun raos hirup teh Bu. Bener? Aya orang NU, aya orang Persis, aya orang Muhammadiyah, ustad ge barareda demi Allah, eueuh nu sarupa. Anyeta mamah hayang ngulem ustad teh anu bari curhat, mamah dedeh ulemna. Da mamah dedeh mah curhat dong, iya dong. Mah coroge abi mah nya burutnya teu usaha pan ibu nu ngomong. Anyeta mamah hayang ngulem ceramah teh anu heuras bari keras, Habib Bahar jeung Habib Rizik. Mama hayang nu bari sholawatan, Kiai Haji Salimul Apip ti kuta waringin. Mama hayang nu pinter nerangkeun sejarah, Gus Muwafiq ti Jawa. Mama hayang nu keur viral jeung tukang teh, Gus Miftah.
Ah mama hayang nuju ke ojek online, urang. Ah mama hayang anu viral tahun 2002, anu lentong sorana, Aagim ti geger kalong. Aagim mah ulah ganeng ceramahna ge, da lentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah AA bisa hadir di Ciparai ya. Bagaimana ibu senang berjumpa AA? Ya, ibu senang tapi AA yang kurang senang. Nah, geus kalolot. AA ge melentong, Pak. Ah, mama ngulum ceramahna hayang nu pinter Quran jeung hadis, nahwu jeung sorop, Ustad Adi Hidayat di Banten. Ah, mama hayang ngulum ceramah teh nu bari nyanyi Roma Irama ti Tasik. Beb, mong di masjid ieu mah. Muka jeung titah nyanyi, darwe nu ngewaeun mah rada gelo ustad teh nyanyi di masjid. Moal benang di titah demi Allah tah. Tapi umat Islam teh perlu silih ajenan, perlu silih hargaan. Manusia itu ibarat tuh ilmu Allah teh lautan, curug urang anclomkeun, cataekeun ieu curug, sakeclak cai nu aya di curug. Ilmu Allah dibagi-bagi ka sasama. Kang DN jadi bupati, Kang DN jadi dewan, kuring jadi ustad, hiu urang tuker bakal kacau dua anak. Watak abdi mengadukung ka anjeunna, teraskeun janten pejabat, ngan wayahna abdi gedeg tuluy we jadi ustad. Da dipikir-pikir mah, genas jadi ustad daripada jadi camat. Paingan dina pangajian, camat mah sambutan teh 5 menit, nah eta teh sadar diri eueun nu hajat ngamplopan ka camat. Coba ustad mah sajam 2 jam, pan kaharti balik teh ngagemol. Matak bisi di dieu aya para pemuda, tong kabeh hayang jadi pejabat. Kali-kali memasantren sing bener, sing jadi ustad. Ngan sing inget, dek TNI, dek polisi, dek pejabat. Punten, dek nyaralon mah datang nage ka ustad. Punten we abdi doakeun, cing teh naon bade nyalon dewan, rata-rata nu dek nyalon datang ka ustad. Tah wayahna ustad mah nomor 1 kedudukanana Pak. Dewan datang ke ustad, TNI datang ke ustad, polisi datang ke ustad. Matak geus jaradi ulah sok ngopohokeun ustad. Wah. Woo. Kela. Hareureun teh aing beri. Ai bapak kunaon kikieuan? Ari bener sok. Norek nyalon kades minta doa ka saha? Norek ikut testing TNI datang doa ka saha? Nya mata geus jaradi teh tong mopohokeun. Siap atau san? Ulah waka. Ai bapak mah jeung ulah waka dari ripuh kuat ngoprot kieu atuh. Ulah waka bapak nu nguping raos urang mau nu kieu aduh jangar. Can aya jalma nu dipika serab ku abdi Kang DN matak ngoprot kieu teh sieun ieu teh aslina. Kumaha? Oh jadi lamun ngesang teh heula tong sok perhatian teuing. Salakina mah ngoprot kesang cadu ditawaran nginum. Kunaon Kang ngoprot kesang? Cing ngokon sorangan. Pedah ustad ngoprot oge tong sok perhatian, tong sok perhatian. Hadirin kaum muslimin, sakitu nu kapihatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur. Jemar siampurana paralun anu kasuhun weninggalih nu dipamrih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Ya. Ada sesi tanya jawab, boleh ya Mas?